Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Mangga orang namahan di amal yang mungkin ilmu ge aya tamahna sotak saeutik. Ngapalkeun nginget anu geus datang balanana teh dibalikan deui nu geus teh poho deui. Pahur nu poho deui teh anu matak batal kana ibadah. Berarti usik 3 kali tambalana aya nu teu karasa sudah teh teu matak batal usik kitu mah. Contoh takbiratul ihram ngajungjungkeun leungeun 2 sunat. Tapi lamun ditambahan ku usik nasirah eta teh jadi batal salatna. Eta teh sok kasorak sakabeung mah kitu teh. Teu inget ente. Allahu Akbar atawa bari nengak Allahu Akbar. Jika teu pira tapi salatna mah tak teu jadi. Tak perlu ya sapina dibalikan deui yang sarapal mah tak teu dilogatan langsung geusina. Atawa nu ulah dipigawe gen sok dipigawe. Tarik teuing. Atawa sok kadenge aya salat gigireun. Imam tamat maca Fatihah ek amin teh maca Robbi Firli ulah makmum sunat mah imam maca Robbi Firli atau Robbi Firlana nu matak di mana tos tamat imam maca Fatihah ulah ujung-ujung amin makmum teh. Da imam maca Robbi Firli heula atau Robbi Firlana. Jadi aya antare. Tah engke waktuna amin teh dina imam keur amin. Biasa orang mah imam tamat sok langsung amin ya. Taya nama ulahnya imam sunat maca Robbi Firli atau Robbi Firlana sarereaneun breng amin. Tah di mana amin dina tempatna makmum sarua jeung bareng amin jeung malaikat dina harti
diijabah doana da amin teh eta teh doa. Malah sanajan imam teu amin da sok aya imam tara amin, tapi makmum amin dina tempatna nu tadi teh anger sarua cenah bareng amin jeung saha jeung malaikat. Lantat makmum mah entong ngaca Robbi Firli di mana rek ngaminan Fatihahna imam ngan di mana-mana tamat Fatihah pribadi masing-masing sunat amin sunat maca Robbi Firli gitu. Jadi makmum tiap-tiap tas Fatihah sunat amin jeung sunat maca Robbi Firli. Jadi amina imam makmum remen 2 kali ngaminan imam, satu nama ngaminan Fatihah pribadi na berarti lamun dina lohor 4 kali amin jeung ngaminan teu ada teu kakuping eta mah. Tapami dina isya jadi meureun 6 kali amin. Ngaminan imam 2 kali rokat kaji kadua. Amina Fatihah pribadi jadi 4 tambah 2 jadi sabaraha? 6 kali amin. Itu tete sakapeung mah da poho baheula keur zaman ngaji da geus lila. Da naos kaji jamul jawame selaluhur ngajina mentak nu handap teh poho kahade. Da ngaji jamul jawame teh kudul jumang jeung sajabatna lain yang mohokeun ibadah praktek ibadah tapi jangan inget-inget ibadah jeung nyaho dalilna supaya ulah jadi jalma muqallid meles tapi kudu jadi muttabi. Aing muqallid mah apal nyaho hukumna kadang taklid dalilna mah duka mana, tapi ari muttabi mah anggar nuturkeun omongan batur tapi apal dasar-dasarna. Oh tidinya gininya tina ayat eta tina hadis eta bijalna hukum eta entak ngaji alat teh itu eta teh jang supaya apal urang dalil-dalilna hukum. Tayina masalah orat al-auratu arba'atun. Auratu rajuli mutlaqon wal amat bisolati ma baina surah wa rukbah wa auratul hurrah bisolati jami'u badaniha masih wal wajib wal kapaini wa auratul hurrah wal amat indal anabi jami'u badani wa inda maharimiha wan nisa ma baina surah wa rukbah. Ari orang teh kakurangan gitu, kurang naksu karena sarana ya. Anu goreng katemongna atau goreng ditemongkeunana eta aurat kana ecek syarat mah nu wajib ditutupanana jeung haram ditinggalina ecek syarat mah gitu. Mantap lamun jalma nemong-nemong aurat gitu. Eta teh
pengbona ge da teresep ejang nu bener-bener iman mah ge ngalaksanakeun kaislamanana da nu teu ngalaksanakeun kaislamanana mah da nemong orat kok teh betah jeung resep kitu nya jeung aneh gitu. Tapi anu biasa mah da istilahna era gitu nemong-nemong orat teh malah di mana kate mung ge sok guat gini ditutupan sok aya jalma aya jengan ngaliwat keur teu ditiung wah guat naon neangan naon neangan jang turug kitu jangan jang turug atawa katemong susuna geuat dituruban kitu da teu tuman teh tapi geus tuman mah bari butuh digatara era dinariungan kalah kumaha budakna ceurik guresel cenah kutangna ditemong-temong gitu da tadi anu kuat wah tampalana memeh nuruban sirahnya sok nuruban eta heula gitu susu heula tapi geus kitu diburesel gitu. Tak jadi orang teh cek syarat mah nu wajib ditutupanana jeung haram katingalina doraka nu ningalikeunana tak awewe dalam ragrag buuk di masjid katempok ku lalaki eta geus ragrag ge haram oge lalakina numpona ge doraka teh rambut teh beda jeung rambut lalaki eta mah teu tadi dia masalah orat kabagi-bagi sehingga aya sabaraha opat rupa cara ngaturna teh hukumna kahiji oratna lalaki mutlakon maksud mutlak teh rek keur salat sakitu oratna teh arek keur teu salat sakitu nu wajib ditutupanana nya buktosna antara bujal jeung tuur keur salat eta mah keluar salat ngan tuurna ge wajib ditutupan bujalna ge wajib ditutupan padahal dapiah bujal jeung tuur mah lain orat ngan eta wajib ditutupan teh penyempurnaan supaya bener-bener katutupan oratna ma wajaba enam ma layatimul wujub ilabi bahwa wajibun nu teu wajib tapi yang penyempurnaan wajib eta teh jadi wajib kawas nu teu haram tapi yang nyampurnakeun ninggalkeun haram nu teu haram ge jadi haram gitu. Sebab moal sampurna namun teu ditinggalkeun. Tapi ai kasopanan salat mah teu cukup ku samet nutupan orat bajuna leungeunna kudu leungeunna panjang make kopiah gitu. Disarung malah disarung ge kadah di salana teu cukup di sarung wungkul sunat nama malah kudu nupang alusna pakaian ek salat. Ayo urang mah ya rek kaonangan nya nupang alusna ieu. Tawar ka pasar ek salatna nu biasa we padahal Allah ngadawuhkeun
hudu jinatakum inda kulil masjid. Di mana-mana rek salat cokot pakaian zina teh anu pangalusna nu jadi kagindingan. Hudu jinatakum inda kulil masjid mimba bi itlaqil mahal wairatil hal nu disebutna mah masjid tempatna padahal maksudna mah halna pertingkahanna buktosna salatna. Hudu jinatakum inda kulli masjidin. Nu mata pakaian teh aya 3 rupa. Wa angjalna ilaika wa angjal gelap dayatna. Jadi diturunkeun ka Bani Adam teh pakaian teh 3 rupa. Kahiji yuwari sawatikum warisa walibasu taqwa. Naon ayat mimitina? Wa qad alja wa angjalna gitu tak tungtung nama. Jadi pakaian teh nu diturunkeun yang Bani Adam teh 3 rupa. Hiji yuwari sawatikum yang nutupan orat, warisa jeung yang tajamul ngaginding. Tadi dah salat mah kudu ngaginding. Katiluna pakaian takwa. Mana pakaian takwa? Aya sifat khosyah dina keur takwa, itu pakaian takwa. Tinggal we ayat nanda nu inget nama sapotong ka ditu kaharep. Libas teh yuwari sawatikum hiji jang nutupan orat, kadua warisa teh aya tajamul ngaginding. Asal pokok warisa mah bulu badan. Lamun manuk dina sayangna mimiti buluna teh laletik lacan bisa nyiber. Tapi lamun geus warisa mah hebat manuk teh gitu. Buluna alus malah bisa hiber gitu nya. Katiluna libasu taqwa. Aya pakaian takwa. Mana aya sifat khosyah sajaba. Syarat yang rukun aya usuk maka ditambah ku khosyah. Itu gini salat anu make rasa khosyah. Hiji orang lalaki samet sak itu ngan alus nama ulah samet bujal jeung tuur sing ginding we gitu. Wal amat jeung amat sami bisolati mak baina surah warupah sami jeung lalaki nya amat. Amat jalma beulian sahaya tapi memang geus teu aya geus beak dipake kiparat bae lah. Entah kiparat teh kudu ku amat atau ku abid. Enak mah teh aya sanajan sok aya nu mandang aya keneh ieu. Da munang meuli ieu kengenya. Nang nyewa pake. Kaiji eta wa auratul kharah fis salat jami'u badan masih wal wajib wal kapaini. Jadi awewe merdeka orang mah kabeh ge merdeka awewe tama sakabeh badan salianti beungeut jeung dam palengen eta mah cedah tiasa katingali malah
beungeut mah palebah ta'ar mah wajib dibuka, sehingga lamun katutupan nalikana sujud kahalangan berarti terjadi naonana salatna. Ya lamun kabeh naonana katutupanana aya sebagian aya nu keuna mah cukup badaya mentak bahasana ge ba'dul jabah sapalihna da moal kabeh antel komo anu tarangna nong-nong mah seukeut ge ngan saeutik nu antelna teh gitu. Cukup gitu ge ini teu kudu kabeh. Wal kapain dampal tampah itu wal kapain deh. Jadi dampal tampah mah ta ieu sabada nikolna ramo ta ieu kadieuna dampal. Jadi teu cukup ku dampal ramo. Kalau lamun kutungtung ramo mah gitu cacak dampal ramo ge teu kaci da kada aya jujie anu kena eta kapain. Bade ditilaman mangga bade henteu mangga malah sakira mata kaganggu mah kabuka orat nyorosod kana pigelangan tutupan we. Tuluy nu sejena bisa katutupan malah tuur mah wajib ditutupan ya. Anai suku mah yang istri wajib yang pameget mah teu wajib biasa katingali samet ieu pan sunatna ge luhureun mumuncangan ieu tah sarung teh keur salat angge salat lamun ngagober bari maksud huyala gumede eta haram, tapi lamun teu maksud huyala mah teu haram. Komo lamun nutupan aurat nutupan kawirang sukuna aya cacad tuluy di samping nage sarung nage lair karena nutupan teu naon dan harama huyalana cenah kitu gumedena gitu. Mantap Kangjeng Nabi nuju nerangkeun huyala keur nerangkeun eta isbal teh ngaloberkeun sarung. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar jadi panginten sok lair eta nana sinjangna. Jadi rumasa lepat Abu Bakar, tapi sareng Kangjeng Nabi anjeun mah henteu pangnah henteu teh maksudna lain huyala gitu. Jadi Abu Bakar mah dibukoberkeun teh lain maksud naon huyala gitu. Ayeuna wa auratul hurati wal amat indal ajanibi deukeuten deungeun-deungeun eta mah jamiul badan sakabeh badan. Tapi eta ge anger dina Quranin paliyadribna liumurina eta rarai mah anger diwalkeun hilalkeun lamun terjadi naon fitnah gitu terjadi fitnah mah anger ulah mentak sok aya batu manu api dicadar gininya cadar ditutupan halus eta ulah dipoyok halus leuwih apik kitu nya ngan urang mah teu biasa gitu nya kasarek teh tata rajong gitu. Najan batur teu nempo penyelamatan da imanena mah nempo ka batur gitu. Dan sakabeh badan wa inda maharimiha wan nisa ma'a
ngabaina surah warubah lalaki jeung lalaki awewe jeung awewe lalaki jeung awewe mahramna awewe jeung lalaki mahramna antara bujal jeung tuur nu matak lamun mandi urang babarengan lalaki jeung lalaki awewe jeung awewe eta teh kudu make kolor sama tuur hayang tong doraka mah sok bareng lagi dengan mandi ini lalaki jeung lalaki tapi tara make kolor adi tatarannya we eta awewe jeung awewe eta hukumna haram eta sebab antara bujal jeung tuur mah teu tiasa katingali gitu. Malah aya tambahanna lamun salaki jeung pamajikan eta bebas cenah bisa teranjang bulat berenang dina naon tambah geus dibeuli eta kitu ngan aya anger teu meunang tapi lain haram makruh nempo parjina kitu nya kodakarna ulah makruh mentak tereh surem panon teh kitu ulah ditembok da mesing teh ditembok ge tara nyalahan ieu rek ngakene awasin eta makruh itu tapi nan sanajan makruh cenah lamun lalaki hayang ningali salakina pamajikanana eta teh anger kada dibebaskeun ieu teh malah lamun teu dibikeun teh lebat kana nusut cenah teh jadi lamun hayang kenempo teh sok bukakeun ieu teh malah dina kitab sajen mah gini walau masih bidriha cenah kitu nya sanajan ngenyot bidruna upama dipenta mah bikeun mun teh dibikeun nusud ngan kudu sadia sae we saenger mah jeung kekemu meureun ngan lamun lalaki hayang ditingali ku istri tapi nan alimun pamaget mah salakina mah eta mah meunang teh dibikeun gitu. Jadi lamun istrina hayang ningalikeun ningalikeun tapi pamungkitna mah alim katingali meunang cenah nyegah tapi lamun istri ieu nya istrina hayang ningali tah eta mah teu meunang teu dibikeun tempokeun kitu sagede kumaha gitu. Tah jadi tambahan meureun jadi 5 ingat namanya gitu aturan anak teh paslun arkanus sholati sab'ata asyara al awalu aniyatu asani takbiratul ihram asalisu al qiyam alal qadiri bil fardi tah salat teh rukuna dihangna teh ayat 17 nu kahiji niat geus dijelaskeun niat mah ayat 7 tinjauan teh hakikatun hiji hukmun 2 hukumna mahalun tempatna hakikatun hukmun mahalun wa zaman waktuna geus wara kaopat hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun wa sartun wa maksudun hasan di mana aya da eta we tingali masalah niat jadi 7 hiji niat teh hakikatna kumaha hakikat niat muktaronan bibi lihi kadua hukumna wajib katilu mahalun tempatna dina hate mahalun hakikatun hukum mahalun wajaman ira zamanna
iraha taeta dina keur prakna ngan aya kaifiahna ka ditu sabab niate beda-beda nu pertingkahan lamun beda nu diniatanana. Contoh salat mah muktaronan dipilih, masalah puasa mah ulah muktaronan dipilih, ari tayamum mah timimiti ngajungjungkeun leungeun sing tamak nepi ka antel taneuh kana naon kana rarai eta kaifiahna dina tayamum. Tuluy syaratun aya syaratna mumayyin sideng hideng can hideng maniatna can jadi wa maksudun hasan katujuhna maksudna naon maksudna niat maksudna niat litamyizil ibadati wal adat jangan bedakeun itu adat ibadah jeung adat da aya bentuk ibadah jeung adat sarua tadi mana sarua bedana jadi ibadah teh lain jadi adat ku ayana niat nya seperti mandi adus kan adat kebiasaan ge haridang kalotona mandi adus naon dicumplang tapi lamun jalma junub di mandi di angin dicumplang sing sabaraha kali ge teu diniatan mah anger we hadasna aya keneh sabab eta mah sarua adat jeung ibadah dibedakeunana kunaon ku niat oge jangan ngabedakeun martabatna ibadah sabab martabat ibadah beda-beda aya nu sunat aya nu wajib sedangkan upami sunat ge aya nu sarua bentukna jeung wajib jadi bedakeunana ku niat antanapi aya nu tasabuh seperti lohor, asar, isya itu 4 rakaat praktekna sarua eta bedana teh ku niat entak litamyizil ibadati wal adat wa maratibil ibadat eta niat. Nomor kaduana takbiratul ihram sing benar sababaraha syaratna takbiratul ihram deh pokoknya sing bener Allahu Akbar ulah kaselang ku wau ulah ditambahan wau sukun aseur eta entak sing pas kitu we Allahu Akbar matna sing kabawa tasdidna sing kabawa kalamun teu bener takbiratul ihramna maka salatna teu jadi sok aya tungtungna Allah rona teu kadenge ku cepil sorangan bakat naon laun kadituna itu tah teh terjadi. Jadi tiap-tiap huruf nu aya dina takbiratul ihram sing ka kuping ku pribadi ku sorangan itu teu kudu ka kuping ku batur ngan aing ngareneng mah sakumalauna ge ka kuping ku sorangan kudu gigireungeun sok kadenge gireungeun kawas dina maca pada pokona mah rukun kauli dina salat eta teh kudu ka kuping ku sorangan ulah ukur kunyem ulah ukur ngaheas mantak aya istilah qiraah istilah hamzah aya istilah mutolaah gitu nu jadi mah qiraah ari qiraah mah makhraj huruf jeung sifat huruf kadenge jelas makhrajna jelas sifatanana jelas dina ngucapkeun teh bari kadenge ku cepil sorangan teu kitu teu jadi tah panjang pondokna kedah aya tasdidna kedah aya mun teu kitu eta teu jadi salat teh. Jadi barang praktek geus batal naonana salatna.
tuluy katiluna nangtung jang nu kaduga anu teu kaduga mah sok bari diuk da teu kaduga bari nangtung bari diuk dia teu kaduga bari ngedeng nanya ngigir nyang hulu ngaler nyang hulu ngidul ngan sunatna nyang hulu ngaler ngarah ingat nyang hulu ngarel geus teu bisa nangtung acan ini diingetan mentah hari tas salat subuh alusna manteh teh tas salat sunat teh ngedeng ka beulah kaler yang ngigir bari baca Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Muhammadin sallallahu Allahumma ajirni minan nar ya mudir ya mudir ya mudir kolot baheula sok kitu ngedeng naon cai ngedeng horeng dina kitab aya eta kitu atuh teu ngedeng ge baca we etana Allahumma robba Jibrila na ieu omay hareurina hese ngedengna ieu kaki dua ge mangga sanajan bisa kakaler ngan lamun teu bisa kakaler cara aya panyakit eta mah peke kaki dua gitu teu kaduga bari ngedeng nyang igir ge bari nangkara bakat teu lesot kawajiban salat salagi akal normal salagi akal normal sok nangkara yang hulu ngulon yang hulu ngetan sirahna diganyel meusan jadi nu madep teh rarai sareng cecekong dampal suku jadi yang hulu ngetan nunyang ka mana kawetan carana ulah lesot salatna taye anu tilu mah sanyana mah bareng kabeh bareng ngadane niat nangtung takbiratul ihram dilaksanakeun teh bareng nana jadi kudu geus nangtung edenya tuluy naon dirinya takbiratul ihram can nangtung teu kaci niat can nangtung teu kaci edenya jadi eta mah seolah bareng ai dibilangna mah da ai milang mah anger aya hiji dua tilu gitu oke kudu geus campleng urang madep ka mana madep ka kiblat lamun can madep ka kiblat ata nangtungna can bener itu eta entong wakat takbir entak sing antare salat teh ulah rusuh indeu papatahan diri teh aing boga gawe mah mun kuat sok diapik-apik kaliwat saeutik ge ini lamun boga kahayang boga pagawean boga cocokan manfaat apik gitu. Lila ai salat gerem-gerem sok papatahan diri teh ku diri sorangan ceuk asal pokok mah mapatahan diri ku sorangan bahaya ulah make dipapatan diri sorangan kari praktek ya cenah tapi lebet kana bilagah karena kalam bilaga mapatan diri sorangan ku sorangan mapahatan diri ku diri sorangan kalam bilaga yuhotibul insanu nafsahu pakon nushan wa ta'ridon nushan wa tabihon wa ta'ridon kosod cenah ieu sok yuhotibun nas ngahitoban jalma li nafsihi ka dirina diri ai ulino lila ge betah digawe mah lila ge betah nah ari salat padahal paling nageureun 3 menit kitu nya meni rusuh-rusuh teuing sok cenah papatahan datampalana diri di papatan batur mah sok ngalawan malah sok ngaluar-luarkeun dalil bela gengsi kitu nya tak sok papatahan ku sorangan cenah gitu takatiluna arabiu qiraatul Fatihah sok baca Fatihah syaratna seperti tadi maca Fatihah teh kudu makhrajna
huruf sifatna huruf ulu panjang ponokna tasdidna ulah lahnu ulah alsan ulah arot ulah tawalud dina babacaan ari arot nyaeta arot teh ngaidgomkeun anu teu idgom ulah eta sok aya dina sirotol anu ti heula eta sok aya nu ditasdidan sirotol ulah eta sirotol gitu nu kadua mah biasana tara tapi teh sok aya ka kuping dina nu kahiji mah ditasdidan sirotol ulah sirotol gitu perhatikeun rarasakeun ku sorangan bari tingali masalah aksarana itu ngaranna al arot aya alsan mah ngagantikeun naon huruf ngagantikeun hurufnya kop ada kap kop mah beh jero ai kap mah beh luar itu peupeus tukang qiraat teh ulah nepi ka ibdal nya ari teu pas pisan mah cenah masih diampura ceuk patulah wahab mah ieu nya asal nepi ka ibdal itu bisa mah gitu kana nepi ka ganti kop jadi kap gitu peupeus sod jadi sin eta ai kitu mah henteu jelas pisan alias teu pasohat diampura asal ulah ibdal ngan usahakeun sina pasohat arot aya arot mah eta me ngagantikeun huruf tuluy deui lahnu ari lahnu mah ngagantikeun baris ulah gantikeun baris ngan ari ngagantikeun baris aya nu langsung matak batal aya nu teu matak batal lamun teu robah maknana ku digantikeun barisna teu matak batal ngan lamun matak robah barisna berarti matak batal dicontohkeun na kitab mah alhamdu jadi alhamda eta teu matak batal itu kan ulah ngahaja-haja haram tapi lamun an'amta jadi an'amtu atau jadi an'amti jelas maknana eta mah naon robah atau jadi batal aya deui tawalud kita tawalud teh kang nampi teh di ahli qiraah da dina muin mah aya kitu tah arot alsan lahnu aya tawalud ai tawalud mah meureun kabawaku tadi eta teh ku arot teh ku nu ngaidgomkeun mulai idgom seperti dina tungtungna maliki yaumiddin hede rabbil alamin jinkeun gitu sing jelasan anana sukuna berarti teh mah tawalud artina tawalud teh ngajuru tambah jiwa berarti tambah naon huruf rasok entau dienkeun gitu nah jadi sing jelas sesukuna rabbil alamin ulah itu maliki yaumiddin ulah maliki yaumiddin gitu yang sing panjang nah mad ari disukun teh ngana urang salat sorangan mah teh itu sok madna dipiceunan wasa lain wakob lain sakat lain pernah nah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim eta teu bener babacana toh dituluykeun bari teu ngamekan tapi teu dibarisan teu diwasalkeun diwakafkeun teu da teu ngamekan da kudu ngamekan nah sacenek memet ka ditu teh disakatkeun itu repeh tuluy kadal tuluykeun teu ngamekan da lain sakat eta mah mentan sing bener eta
Bismillahirrahmanirrahim. Lamun ek dituluykeun rusuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah hikmat nama aya sanajan diwasalkeun ge ngan tadi nama ari disukun mun dieureunkeun ngan lamun diwasalkeun jadi mantobi berarti kedah aya we bedana aya panjang eta teh eta qiraah Fatihah sing bener matak wajib diajikeun salagi naon sakalieun Fatihah mah istilah teh wajib eta diajikeun. Atawa dina an'amta alaihim naon kaitana idina siratal mustaqim siratal an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim tadina eta ghairil maghdubi alaihim waladulan pan jadi dina nadomna ge sing risi pisan antara wau jeung naon paknya ende jadi sing itu alaihim walad sing jelas sukuna gitu alaihim walad ulah eta meureun eta teh jigana teh kana mun tara tawalud eta nabi kana arot taitan ngaidgomkeun lain idgham ada dina alaihim waladolin jadi ghairil maghdubi alaihim walad tadi nu kadua dina alaihim walad eta kade tah ieu mentak ngingetan da memang sok aya nu kitu eta lain teh apal tajwid ngan geus biasa tampalanna nu apal tajwid ge anger gitu datang kapas maca kitab apal sorok jeung durmiah tapi nan tampolana pail dijaerkeun gitu tak kudu biasa lamun jalma biasa maca kitab teu bisa nartib ge sok bener marpal barisanana tapi lamun jalma langka maca kitab na jadi janartib eta teh sok loba kacaletot macana gitu terus eta qiraah perhatikeun ari nu kalimana ruku yes pangsetikna ruku engke leungeunana anu biasa berarti urang leungeunna biasa ya asal nepi kana tuur itu tapinan cangkengna nikel da aya tepi kana tuur tapi cangkeng teh nikel kawas budak ngising bari nangtung gitu meyejeng teu kaji najan leungeunna tapi kana tuur tapi dongkok maksudna tadi mana geus tepi leungeunna kana tuur cukup sakitu daya alusna mah seperti papan anu sahiji kitu nya lempeng ulah tungkul sirahna ge ulah cengkat lempeng tah kitu ngajaran we urang ruku ditingalikeun ka batur cing ieu lempeng teu itu tangke di mana geus ditempo ku baturnya tah sakitu tangke teh jadi patokan dina nyekel tuur teh kitu nya jadi patokan anu kagenep nama tumanina sukunun bada harkatin teh gerak da tina rukun pindah kana rukun sing eureun pangsaetikna saukuran subhanallah teh eureun kabeh teh tang geus reg eureun kabeh aya subhanallah geun da sok aya nuntut eureunna kitu nya nuntut eureunna nu hiji mah sawarede mah angga teh usik kene anu hiji teh mah geus eureun sasubhanallah teh kabeh geus eureun sukunun bada harkatin ukuran sasubhanallah nu matak disunatkeun sabaraha kali 3 kali insyaallah kajamin eta lamun 3 kali mah ini kajamin tumanina teh kade rusuh amana asabi wal itidal nah eta ge sami kedah tumanina kitu nya ulah leungeun sok aya kitu Allahu akbar ieu ngaayun keneh tah ieu masih ngayun keneh leungeun teh geus kahanap nyampoyong
reg matak aya nu nyunatkeun disidakepkeun tas ruku rek sujud teh eta teh kaifiatan ngajamin besi leungeun usik-usikan da sok ngayun keneh tina takbir tu lirung ka itu kitu ngayun ka tukang ka hareup can eureun geus ruku eta teh jadi eta tumaninahna teh aya gitu tak kedah naon kedah diraksa sasubhanallah teh eta tak kudu apik rarasakeun salat teh asujudu marotaini 2 kali bari tumaninah ada sujudna sina nongeng ada urang mah da nongeng ngan lamun salatna dinunanya sok aya di walungan ininya ruku teh rata sira jeung naon jeung bujur eta teu kasih jadi nongeng batasna ge cek dina kitab teh lamun keur sujud tuluy ngocorkeun cai kana tongkong cai teh ka ditu kana puluk lain kana bujur ka dieu teh eta cukup sakitu nongengna teh mun dipanakeun lila teunya urang eureunna atuh samet mana tah sujud marotain asir atumaninah tatumaninah kantin anu ka-11na tah bisi lila teuing urang cukup sakitu mudah-mudahan jadi nambahan amal mudah-mudahan jadi nambahan pengertian sehingga salat bisa sah jeung adab tata kramana wallahu alam